Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aturan alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha baraya sadayana sararehat mugi aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan anu kamari katunda dina carios kalayan judul Juri Buntut Nalo. Karangan Bapa Entang Sumarna nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos ayu urang lebet ka alam carita. Baraya kaum dangu upami telepat hanca anu kamari teh urang wangsulan heula sakedap mungguh kaayaan dunya salawasna tara tetep boh kaayaan boh pikiran biasana robah-robah gunta-ganti lalakon kumaha ceuk dalang bae. Nya kitu deui harita kaayaan Mabiut jeung Eni robahna geus 10 jung keleuwih naon sababna pang kitu euleuh pantes bae geuning da Mabiut harita mah geus beunang buntut nalo gedena keur pasangna 2000 perak pamere pada miri tea sarta masangan angka 20 genep tetela eta angka teh sukses kaluarna 20 genep pisan. Baraya atuh Mabiut teh kembung irungna ngadeg-deg bakating atoh nampa duit sakitu lobana 120.000 perak kontan nyembahna oge mani acong-acongan bari nyebut nuhun sababaraha kali. Baraya kaum dangu gancangna carita harita hutang pihutangna urut nu sakitu rawina deh kabeh dibayaran. Kabah Ajid oge maksa dibayar sanajan teu ditarima ku Bah Ajid basanakeun bae ulah dibayar duit sakitu mah tapi keukeuh maksa dibayar bae didedet-dedet basana ulah nu mulang mawa hutang buktina jadi henteu sampurna balikna sasar teu nyahoeun jalan. Ngan waktu Mabiut bayar hutang ka Pak Haji Juber make pasea heula. Ari duit rek ditarima tapi ari surat-surat jeung segel henteu dibikeun atuh rame dogdag heula nu akhirna hutang 5.000 jadi 15.000. Majar maneh teu itung-itung lemburna dibeli deui bae da nurutkeun perjanjian mah geus lapur. Atuh kulantaran embung berat kanu geus mulang harita ku Mabiut ditedunan bae keun bae cenah da asa duit pamere ti sobat salakiana rugi saeutik mah teu jadi pikiran deui asal surat-suratna bae beres deui. Untung bae sakitu oge masih bisa kabawa deui. Da biasa nama eta Haji Juber teh si lentah darat kurat batu pisan eta mah pang dibikeun deui teh meureun peda aya kasieuna bae
sieun diudag deui gunung ngelel. Tapi sanajan kitu ge ari dina hate mah masih keneh aya kapanasaran sabab adat kakurung ku iga hese di irodatanana deui. Abong-abong aki-aki beger pakokolot lagu ruangeun teh masih keneh pepelenyin kaparawan geus ijab kabul dina hatena. Kumaha bae oge rek diakalan hayang laksana ngasaan diri Nyi Eni. Baraya sakitu geus boga bojo genep teh. Ih siga tacan seubeuh keneh bae. Mangpang meungpeung pisan da basana oge paeh moal dibawa ukur ninggalan nu hirup. Mending dipake keur hirup keneh ngarah henteu panasaran. Soal adat tabeatna Haji Juber engke oge kahareup pasti aya caritana deui. Ayeuna mah urang teruskeun lalakon jurig buntut nalo bae heula. Ayeuna urang teruskeun lampahna mabiut. Sanggeus mayar hutangna beres kabeh tuluy bae manehna teh ngamodal dagang ngawarung leuleutikan di lemburna dagang rotekan kaperluan keur di lembur eta. Nya teu wudu oge rada maju malum loba modal sagala oge ku modal gede mah sok maju. Nepi ka bisa nganjukeun mingguan atawa bulanan sagala rupa. Imahna geus disambung digedean kahareup marketing keban keur neundeun daganganana make erak-erak. Malah make limun oranye terus sagala aya. Bako mole tampang sadia rokok teu kurang. Bangsa ubar-ubaran oge aya ti paranti salesma nepi ka panas, batuk, borok, eksem, APC kabeh kumplit. Warung kampung tapi leutik pepek sakur kaperluan aya kabeh kajojo ti mana ti sejen lembur oge sok mareuli kadinya. Da eukeur mah sagala aya tambah ngaladanganana jeung kira-kira rada onjoy ti warung nu sejen. Baraya kaum dangu harita mah Eni oge geus kawin ka adun. Dige kurusuk supaya salamet bae ngan saukur nyongcot teu make pepestaan nanaon. Malah tadi nama Bah Ajid rek nyambungan nu ngawayang sagal anu moal mayar nanaon asal boga keur maraban bae cenah. Tapi kumabiut ditolak eta sumbangan teh cenah moal reuah-reuah keur naon make hayang kapuji sagala. Boga duit mah mending dipake modal ngarah mangpaat saumur-umur. Didinya adun jadi tukang balanja. Sagala rupa pagawean dicabak kabeh mani teu ngawagu pisan. Pantes warungna maju oge. Da dikamudi kuno daekan bari jeung jujur mani siga teu aya kacape. Estu suhud digawena popohoan pisan. Baraya kaum dangu atuh kumitohana kacida dipikanya ahna teh. Nenjo minantu sakitu suhudna malah adat aduna harita estu matak pikaresepeun mitoha. Boh dahar boh mandi taradaek nyang kolong miheulaan kolot. Lamun kolotna can dahar manehna kajeun geus lapar oge taradaek miheulaan ka kolot mah. Ukituna atuh mitohana oge beuki ka cida resepeunana
malah sok dicaritakeun ka tatanggana. Muji kana adatna minantu teu pika sebeleun bisa mihapekeun maneh ger boga adat hade tingongora kana gawena getol henteu kalah kalebok. Adat ieu perlu kudu dipake contoh ulah barang gawe mumul barang hakan taya kacadu komo nu sok miheulaan nu boga hak namah panggorengna adat itu nu saumurna hamu aya kamajuanana. Baraya kaum dangu keur adat istiadat jalma masing-masing geus kumaha warahan asalna. Da ari geus gede mah sok hese dirobahna, lamun ti leuletik barudak salah didik komo anu neneh bonteng nu akhirna pelengkung bekas nyalahan. Anu matak omat nu baroga anak ngadidikna ti leuletik dasarna sabar tawakal kuat ngenteulan peujit ulah dibere nyaho kana soal jajan lamun ngawarah ku basa anu lemah lembut sarta ku basa anu babari kahartieunana ku barudak. Saperti aduna harita mani teu sangka pisan sakitu aya jelema teu boga tapi kulantaran hade didikan kolotna mani sakitu teman wekelna ngusahakeun modal mitoha mindeng puasa ngenteulan peujit resep peurih nu akhirna jadi peurah. Atuh mitohana jeung bojona nenjo kalakuan salakina kitu teh tuluy jadi katularan daek peurih peujit getol ibadah salat da salakina mani sakitu leketna. Kana soal pasang buntut nalo adun mah teureuseupeun malah sok mindeng nganasehatan ka bojona jeung mitohana ulah ngaluluguan resep kanu kitu sabab eta teh asup keneh kana soal pamaenan anu dilarang ku agama. Sakali salah kudu daek ngomean sorangan ulah hayang digenggeureukkeun ku batur hirup sing boga cecekelan nyaeta dasar agama bikeun cukang kanikmatan di dunya nepi ka akhirat. Baraya kaum dangu hirupna mabiut jeung anakna harita mah geus tibalik 80 derajat. Beda jauh jeung keur waktu aya abah nari nu resep kana barang enteng hayang untung nyaeta sok nganjuk teu naur ngahutang tara mayar bari pasang buntut nalo. Ari kana soal agama mah totonggongan. Harita mah euleui ibarat bumi jeung langit estuning jauh pohara boh kaayaanana boh kalakuanana tina sangsara jadi cukup tina baragajul jadi jalma ahli ibadah diparuji ku urang lembur eta mah. Baraya kaum dangu sakur kalakuan maksiat harita mah geus eureun da ditungtun sarta dibere contoh ku adun anu sakitu singerna kana bag-bagan agama kalawan prakna dilaksanakeun mere contoh hade kasararea. Kaayaan mabiut jeung minantuna ayeuna mah urang liwat bae keun sina ngarasa bagja keur ngangkeleung dina sagara kanikmatan. Ayeuna urang mapai laratan nyusul tepus kaayaan pada miri jeung sobatna anu tiluan deui
saenggeus pasangna menang anu gedena sarua pada 120.000 perak nyaan nyumponan jangjina teh taya nu kurang nu leuwih ukur 2.000 sewang menang uclak eclok ngagadekeun sirahna. Atuh hutang pihutangna nu ti heula kabeh bisa kabayar, malah aya sesana saeutik tina urut bayaran hutangna teh tuluy bae dipake modal leuleutikan dagang ngaloak di Jatayu. Hatena mah keukeuh hayang pasang deui, kabita ku geus dibere menang gede, tapi manehna ras eling kana caritaan juri gantung teh ya. Yen menang pasang teh ngan sakali deui harita. Ari rek maksa pasang deui, inget kanu geus dianteurkeun, manis sakitu pikagilaeunana. Lamun teu ngagugu aringgis didatangan deui, tuluy nitah dianteurkeun ku sorangan ka astana. Wah, mana teuing barabe, bisa-bisa paeh ngadadak meureunan. Baraya 1000 kali sabil dina hatena, parang rongka antara kasieun jeung kahayang nafsuna, teu bisa mutuskeun tereh-tereh. Sabab watekna nafsu memang kuat sok sagala dihiding, sagala dirumpak, tapi kasieun anu nyantong oge geus lain dicaritakeun, lain jurig jujurigan ieu mah kasaksi kabukti ku mata sorangan anu sakitu pikagilaeun oge. Baraya kaum dangu malah antara saminggu titas jajab juri ka astana teh eta nu opatan teh pada nyorang gering deung deuleueun kanu nangko dina tonggong beri jeger siga arca sarta melenghir bau candana. Waktu katarajang gering kabeh meh sarua geringna teh nyaeta gegebegan bari bibiriki degan sarta gulang-guling teu daek sare, teu daek barang dahar, gawena babalangkongan urah utah, matak pihariwangeun pisan. Kira 10 poe karek igeg-igeg cager, baregang bari parias, manikawas benang badami bae eta nu opatan gareringna teh. Anu pangparna gering teh pada miri, sasarna oge matak pikasieun anu ngadenge. Da manis sakala dicaritakeun kaayaan jeung rupana jurig buntutna lote. Sakur anu ngadenge loba, anu milu ting birigidi gisieun, komo bangsa awewe barudak mah nepi ka loba nu sawan. Malah anu waktu milu lalajo kabeh, sigana mah tuluy milu gering bari gegebegan teh, da atuh kakara saumur ge ari nenjo anu kitu patut mah moal 2 kali meureun. Baraya kaum dangu ti waktu harita eta soal jurig buntutna lo teh terus narekab ka mamana nu teu percaya kana jurig oge, make pipilueun nanyakeun kapada miri, atuh ari katerangan langsung kitu mah maranehna jadi tanda tanya. Nah, hanyaan aya jurig buntutna lo teh, itu ceuk pamikiran nu teu percaya kana jurig. Jadi was-was dina hatena, kapercayaan anak jadi robah, dabongan katerangan di pada miri tandes pisan. Baraya di waktu harita guyur ibur salalembur,
balarea jadi ear sidik kalawan bukti yen jurig buntut nalo teh lain heureuy bukti aya di kieuna. Malah pamarentah satempat oge jadi pipilueun nginterview kepada Miri kumaha kajadian waktu kadadangan jeung nganterkeun jurig teh. Oge aya salah sahiji wartawan anu milu nginterview meureun keur bahan surat kabarna. Itu ngahebohkeunana soal jurig buntut nalo harita nepi ka ear kamamana. Anggapan jelema harita aya dua golongan, nu percaya jeung teu percaya. Jabak kitu teh deui aya nu hayang nyaho wungkul ngayakinkeun aya henteuna jurig buntut teh. Aya oge anu bener-bener panasaran hayang panggih jeung jurig teh. Nepi ka loba anu ngahaja ngaradon mondok di kuburan Bah Nali. Aya 45 jelemana nu hayangeun dibere angka buntut nalo. Disemet kajadian kitu geus sohorna keur eta kuburan Bah Nali teh loba nu ngadon ngahaja marondok di dinya. Rata-rata pada hayang angka buntut, tapi kacida matak anehna sabab di waktu eta jurig nu mucung hul nembongan sarta dijajabkeun teh geus aya puluhna peuting bet henteu tembong-tembong deui. Malah ku para patugas hansip oge mindeng diintip tina deukeut tangkal caringin. Homo dina malam Salasa Jumaah mah sok ngahaja, tapi lebeng eta jurig Bah Nali teh teu daekeun nembongan deui. Duka naon sababna naha sieuneun ku jelema nu sakitu lobana ngahaja hayang manggihan ka manehna atawa ayeuna mah eta jurig teh geus teu jadi jurig deui meureun. Geus beak tugasna geus dibere sarta ditembongan pikeun jalan mulang nu sampurna. Rupa-rupa pertanyaan jalma-jalma nu ngaradon lalajo kadinya harita teu bisa ngajawab ku sorangan sabab saha nu bisa ngajawab nu sabenerna naha kamana ayeuna eta jurig nalo teh. Baraya kaum dangu nepi ka meh aya sabulan leuwih mah tetep di dinya teh jadi panonohan nu garelo nalo. Nepi ka loba nu susulumputan ngadon jarah nyorangan estu top maung top badak. Jalma-jalma lude lalu dengan naker buktina tayalian eta teh jelema anu geus ruksak ku buntut hayang menang angka jetu tidinya. Malah aya nu buburu ti bangsa babah sagala rupa nu ngaradon sare di kuburan. Eta teh malum babah mah sok pasang galede. Tapi hasilna teh nihil. Tati samat harita eta juri gantung teh musnah tanpa bekas teu daekeun deui nembongan. Atuh anu ngaradon mondok di kuburan teh loba nu tuluy gegelendeng ambekan, malah tuluy nyangka nu lain-lain. Majar maneh eta beja teh bohong dijijieunnan pada Miri CS meureun. Itu anggapan jelema-jelema nu ngaradon mondok di dinya. Balikna mawa kapanasaran, malah nu buburu ka babah mah tuluy lapor paisan tutung. Rai poe tepung minggu
ganti bulan poe teh asa nyerelek majuna henteu karasa kuno ngalakonan kaayaan di kuburan Mbah Nali beuki lila beuki saar geus carang nu ngaradon mondok di dinya sabab ari magesudna teu laksana mah lila-lila bosen malah mah geus aya nu mopohokeun. Baraya kaayaan di lembur eta jadi tentrem ayeum deui. Sabab nu biasana teu warani ngaraliwat sosorangan teh sabab sieun kapegat ku jurig teh harita mah geus balik sabiasa deui. Mimiti nu lalar liwat loba deui. Maklum jalan lebah dinya teh najan kampung jeung diiseun oge sok loba bae anu ngaraliwat mah babakuna liliwatan kuno rek dagang sayuran boh bayem boh sosin sabab didinya mah loba nu ngarebon. Ari ngaraliwat teh biasana sok dipeuting kasubuhnakeun ting barengkod naranggung bari mawa campur dikaitkeun kana tanggungan masing-masing. Malah sakapeung mah sok aya nu mawa obor ngagedur siga anu rek ngobor belut di tengah sawah. Baraya kaum dangu beja jurig anu harita geus jempe malah geus loba nu poho deui kana kaayaan anu sabenerna mah. Tong boronungan saukur beja wungkul dalah pada miri lamsijan jeung baturna nu duaan deui teh anu maranehna mah nu ngarandapanana teh harita mah geus mopohokeun kana kajadian anu sabenerna saenggeus loba beja yen juri gantung teu tembong deui geus aya 2-3 bulanna ceuk sangkaan sararea mah meureun geus dibere jalan keur mulang lantaran teu beurateun ku kaayaan di dunya. Sabab hutangna geus punah kabeh, anak pamajikanana jadi jelema sareunang ayeuna mah rek naon pikabeurateun deui. Baraya ku ayana kitu harita pikiran lamsijan teh jadi asa ngimpi nah hanyaan maranehna teh geus ngajajabkeun jurig ka astana. Sanggeus leuler eta kajadian teh lamsijan dina sajero 3 bulan mah jongjon bae ngaloak iring-iringan ka Jatayu. Maranehna geus teu daraekeun parasang buntut nalo atawa buntut loto deui. Tapi saenggeus beja nu sakitu lilana teh netelakeun yen juri gantung geus eueuh geus sampurna mulangna henteu merekayangan deui rohna harita perang sabil dina hatena. I setan geus unggah deui meunang ngandih tina pikiran nu sehat. Jorojoy deui rek merucaan pasang buntut sabab nu nyarekna nyaeta juri gantung teh geus eueuh di kieuna ceuk pikirna mah najan pasang deui oge rek naon anu dipikasieun ku maranehna teh. Dina hiji mangsa eta nu opatan teh geus ngariung deui di imah Badamiri nu maksudna rek Badami ngamimitian pasang. Kumaha jang ceuk pikiran maneh ayeuna ceuk Badamiri ngamimitian ngomong kalam sijan. Duka teuing atuh Kang, soal ieu puguh kuring ge keur mikiran keneh
Anu nepi kiwari tacan aya keneh putusanana, jawab Lamsijan bari gugodeg. Heuh, kumaha atuhnya? Susah kuring oge Kang, ngan duka teuing ieu batur urang. Cing kumaha euy? Ceuk Lamsijan bari ngareret ka baturna anu ngaran Sakur. Ari ceuk ingatan kuring mah, sabab jurigna ayeuna geus eueuh di kieuna. Naha naon anu rek dipikasieun ku urang? Bareto keur aya keneh manehna urang paur teh, da sieun didatangan deui, tapi ayeuna mah wah bebas, ceuk Sakur. Ma ari maneh Sidi? Ceuk Lamsijan nanya ka baturna nu ngaran Sidi. Kapapanggih jeung Kang Sakur, jawabna Pondok. Kitu geuning Kang Damiri. Kumaha ari timbangan akang ayeuna? Ceuk Lamsijan. Lamun kitu mah akang oge nya akur we. Kumaha ari maneh Jan? Ceuk Padamiri bari seuri. Atuh kuring oge eleh sora kapan rapat musyawarah oge. Ari geus eleh sora mah kudu menyerah kalah. Ceuk Lamsijan nyerenge seuri. Jadi ayeuna maneh pasti rek pasang deui euy Jan? Sugan parangnya kitu, ceuk Lamsijan bari unggeuh. Si gelo nah make sugan parang segala rupa. Lamun datang deui jurig nangkod, nah maneh sanggup tanpa syarat rek ngakodeui. Mong Padamiri bari ngabarakatak. Alah, keur si Lamsijan mah bersadia bae kulan. Boro-boro mindo 2 kali, kapan nu munggaran can aya pangalaman oge. Harita kuring di akodna. Geuning ieu masih belegar keneh. Ceuk manehna bari seuri. Heueuh nya hayu bae. Isukan mah urang parasang deui. Ngan nomor sabaraha pasangna Jan? Urang meuli kodena dina berita minggu atawa tina gala heula. Keun isukan ku urang opatan urang rumuskeun deui di dieu. Kitu oge hade Jan. Rek pukul sabaraha isukan karumpul deui di dieu teh? Omong Padamiri bari unggeuh. Pada magrib we nya. Leuwih hade sore keneh Jan. Ngarah soal salse. Aya waktu keur ngarumuskeunana. Ngan kade maneh poho meuli korana nya euy. Hadena mah kudu meuli hiji sewang. Sakur anu aya kodean urang beuli upamna bae kuring meuli koran Sri Kandi, Sidik meuli gala, Kang Damiri meuli berita minggu, Ijan meuli naon bae nu aya kodean. Ngarah pada mikir jeung ngakurkeun hasilna rumusan urang opatan, ceuk Sakur. Usul meuli koran hiji sewang. Hade kitu oge Kur. Keun urang isukan urang masing-masing meuli koran nu aya kodean tea. Sugan bae urang aya milik bisa menang deui. Itu nu baradami di imah Padamiri harita. Baraya kaum dangu kacaritakeun dina peuting isukna. Baraya waktosna parantosep. Insyaallah enjing dilajengkeun deui. Apunten dina samudaya kalepatan kakirangan sareng kaluluputanana. Mugi aku sadayana dihapunten. Sareng hatur nuhun pisan rebu-rebu nuhun laksa ketika binggahan anu atos subscribe jeung anu parantos satiana. Sakitu wae. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ciao.